Ya, si kakak ya PR bahasa Inggris. Udah mah tetiasa ya. SD kene PR bahasa Inggris. Musingkeun wae. Buka tuh yang ngambek ka bunda. Lain ngambek, nanya. Terus aku mahakeun. Sok bacakeun atuh soalna. PR na teh terjemahkeun tina bahasa Inggris kana bahasa Sunda. Sok. Nu kahiji, bad boys. Lain bad boys atau bad boys. Oh, bad boys. Naon teh artina? Bad boys teh budak bedegong. Nah, budak-budak gong geuning. Ya kitu we lah pokona mah. Oh, nya tuh bunda serat lah nya. Tulis we heula. Anjing saya di suatu kakak. So, nu kadua naon? Anu kadua, Titanic. Titanic teh mun teu salah mah tilelep. Hah, nanti lelep geuning. Ya tinggal we kapalna atuh dina filmna. Pan Titanic mah tilelep. Jadi Titanic teh tilelep. Oh, bener ti lelepnya. Anu katilu, di Hard. Die Hard atuh Die Hard. Oh, Die Hard. Naon teh artina? Die Hard teh hese paeh. Nah, geuning hese paeh. Lamun diterjemahkeun hiji-hiji mah ari die teh paeh, ari hard teh hese. Oh, bener-bener jadi hese paeh bener-bener. Ya, sia kitu. Muka opat, Die Hard 2. Dan Die Hard 2 kan bahasa Inggris teh atuh, berarti kudu bahasa Inggris. Bener-bener. Jadi Die Hard 2. Die Hard 2. Tah, naon teh ya? Die Hard 2 teh can paeh keneh. Apa ngadua kali ya? Oh, benernya nu kahijina kan hese paehnya. Hmm. Berarti can paeh keneh bener-bener. Can paeh keneh. Ini terakhir ya. Die Hard. Cik baca kok ya, tuh bisa baca lagi. Ieu mah Die Hard with lieur macan mah. Naon tah artina? Pokona mah hatena teh nyaan hese pisan paehna. Geuningan? Geus sekali 3 kalina teu paeh-paeh. Berarti hese pisan. Oh, bener-bener tuh paeh-paeh we nyaan hese paehna. Nah, beres geuning. Nah, geuning aya bisa anu terjemahkeun bahasa Inggris. Bisa atuh. Dan ka Google.